Ada konten emang mana tuh? Biasa iya, mobil anyar tuh. Facebook iya. Ajang Facebook itu. Tuh atuh tingali warna bodas mah warna genan. Ini mau net. Istri monet atuh ada ieu mah ari hirup mah kudu aya peningkatan ulah melek factoring. Hebat mana? Wah kehujanan atuh ieu mah pake bobogohan geunan. Ieu pertama gajian di Facebook. Terus melalui. Nah, iya mah kedua gajian di Facebook $14 kali genep 14.000 sekitar 200 jutaan. Nah, iya karena SST yang pergi baru dah ke kebon. Hebat mana? Ayo didinya geus menang naon? Tina Facebook. Mentak nang konten jeung urang rame ke bawah viral. Ami boga tuh ampun ageuna. Ya. Kudu aya kaya. Sok geura tiap murid merapat jeung urang ngonten. Atuh urang mah pendapatan geus 200 juta sebulan urang. Rencana mah urang teh erek tambahan deui. Meuli ras. Naik ambil ya mobil. Awas ulang-ulang naik keluar. Hehehe. Mobil bener.